Walah, meni geuning kitu batur make kaos anyar. Nyaho atuh. Bisa hurung imah Cah Haji kaosna oge. Tapi beas eke nih. Ah, ya beas mah loba. Rek menta. Piraku boga sama hektar-hektar kudu menta beas ka batur. Moal kakurangan beas abi mah nepi ka 7 turunan oge. Terus nah atuh make sagala nanyakun beas. Nya kade we eta euceung ngabelaan meuli kaos. Isu pagetona nepi ka teu ka beuli beas. Tenang Cah Haji. Da imah kaos lagi kur 250 ribuan. Meni gaya meuli baju hiji 250 ribuan. Biasana ge meuli kaos terbat 35 euceung mah. Maksudnya teh 250 ribu teh menang 3 Cah Haji. Tuh, jaba bahana oge make katun kome 24S. Sablona oge reflektif rainbow Cah Haji. Jadi bisa hurung di tempat poek. Bisa hurungnya? Di mana meulina? Di ngab LTD, Cek. Cah Haji. Cah Haji. Anter yuk. Abi ga yang meuli. Ah, sagala hajang atuh. Da bari lagi keur Cah Haji mah aya ukuranana. Tina ayana oge meureun kudu 10 XL mah. Lain keur pakeun abi. Terus keur saha tuh? Keur euceul jeung jelema anu teu baroga di dieu. Ari make baju alus mah genah-genah atuh di tempona ge. Geus pugu atuh ari emas mah teu garableg. Lah hayu atuh buru rek nganter moal. Hayu. Nah di mana kitu tempatna? Di Banjar Patroman, Cek. Hayu atuh buru lempangna. Hayu. Tong pararoho tanggal 8 jam 7 aya promo 88 abi oge live jeung Teh Uci. Live-na di mana Teh Uci? Di ngab LTD. Tuh tong pararoho jang maneh datang tonton guys, tonton jeung dibaleurian hungkul. Tanggal 8 jam 7 malam. Karena ada promo spesial 88. Buruan, check out guys, check out. Mak, naon eta? Mih keur alo maneh. Hayang. Ieu nya tuh sorangan. Sakitu geus jebruk oge hayang karing ames ya mah. Mak, naon eta? Ieu plus toy. Menang meuli ti Miniso. Mana nempo? Yo, Ih, aing mah mana lucu kieu. Empuk. Lembut deh. Terurangnya. ulah atuh keur alo maneh eta mah. Mak, nanon teh keur alo we. Geus jebruk oge hayang diberawe ku kolos ya mah. Meuli sorangan. Mak, naon eta? Ieu hayang maneh. Hayang, Mak. Mana dikeun? Yo. Mun geus piseun nya tong dibalik. Heeh. Ih, naon geuning ieu mah runtah. Heeh, kopi hakan sia. Aduh, si Ucu meni warada gitu ya tak emas. Ah, saalit. Hari eta meulina di toko emas mana, Cek? Ah, coba tanya kos nu rek meuli we. Lain gitu. Justru arek kabejaan. Lamun rek meuli emas tuh mending di toko itu. Di toko mana? Tuh di ditu, di toko emas sinar mencrang. Emang lamun di dinya kumaha gitu? Ari di dinya mah ece emasna murni. Jadi sanajana leutik oge nya, duitna mah gede. Tah ari rek neuneun duitna mending meuli emas nu kitu. Ah, da cuma meuli mas kali dah hayang neuneun duit. Jang naon atuh? Ah, hayang ketempo we ku batur. Ieu lin Cek tangkalna. Oh, iya. Sakuratuna sasajana. Terus kumaha Cek? Oh, sok langsung pangpenta. Naon-naon pika hayang kok ece. Make kata sambutan tong. Teu kudu kohan. Langsung we. Punten kanu ngagege di dieu. Pamaksa dan abdi teh hoyong beunghar we kitulah. Dong dipasihan milik rezeki we teh pasti. Nya hoyong beunghar pokona geus bosen hirup balangsa kieu teh. Tuh tempo jelema nu hayang beunghar. Hayang beunghar mah lain minta kana tangkal. Usaha bae. Cuk, abdi mah kawin deui tahun hareup. Kawin? Kawin jeung saha euy? Ka orang mana? Eta jeung urang lemur sabelah, Saha ieu teh? si Aep. 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 Piraku Aep. Heeh, dawuh di ngaran Aep di dinya mah. Iwal teh eta. Ih, ari euy. Si eta mah bangsat hayam teh. Udah ngespesiun aya nama. Geus taraga bangsat hayam. Nu bener teh rek kawin ka si eta. Ya bener atuh. Nah teu salah. Naon salahna mantan bangsat hayam jadi calon salaki, mantan koruptor ge bisa jadi caleg.
Naon bu? Rek ngojek? Ah moal, Terus rek naon atuh ka dieu? pinjam duit. Nyem duit. Oh, teu boga. Keur nelpon naon eta? Iya, nempo jeleman ditangkap ku polisi gara-gara ngajual daun ganja. Memang daun ganja dilarangnya. Ya dilarang atuh. Udah tergolong karena tumbuhan narkotika. Daun ganja mah ibu matak ngaruksa karena sel-sel otak. Pokoknya mah karena sirah teh matak liur. Nah daun ganja hungkul dilarang teh. Dari daun sampo henteu. Atuh da daun sampo mah beda ibu. Teu matak liur. Ah cek saha ieu teh. Tadi beurang abdi dahar jeung daun sampo. Ti kayeuna ge siraheur keneh. Ah nanya ieu teh. Loba teuing we meureun teh mah ngadaharna jadi we liur. Saeutik ka dahar daun sampo mah. Ngan peda hutang abdi nu loba. Mak, hari duit lebaran orang tinggal sabaraha deui? Gusti nu agung eta kana duit mun ditalepe. Hayang nyaho we atuh tinggal sabaraha deui duitna. Nyebutkeun tinggal sabaraha. Duit maneh geus beak. Nah, make geus beak deui mah. Dararasaan mah satara dibalanjakeun. Terus eta daang jeung jajan maneh sapopoe di mana tuh? Nah, make duit urang nu dipake, Mak. Pancek mage dipuhapekeun ka emak teh rek diteundeun. Maneh mah kitu. Jajan we hantem. Ari duit maneh kudu teu. Nyaho kieu mah teu hayang muhapekeun duit ka emak. Sabaraha deui nya? Aya keur ngabaso. Bruh. Cek, cuma abdi kemari ke undangan sorangan. Atuh dari eueuh kamari teh babantu. Jadi abdi mah nyamuungan we. Lain, eta mah ongko hajat teh siga gede, tapi dah hareunana eueun euceul. Nya kumaha gitu? Eta we, nu ngaranna rendang teh meuni liat. Asa ngegel ban jero. Sayur sop ge meuni cawerang. Kuahna ge siga cai urut ngagodog mie. Hari kentangna, Heueuh tah, kentang ge meuni kahaseum. Siga kelek Mang Usup. hari karedokna, Karedokna oge meuni buyata kitu ih. Gila aing mah, siga tai orok. tapi ngeunah teu. Boro-boro, ngeunah keneh karedok cemimin. Najan sok ngorong oge. Pokona mah ora wadol teman nu masak teh teu baleng. Ceuk urang mah nya adi sakirana teu bagug masak mah geus we cicing. Tong hayang masak di nu hajat. Pan euceum mah babantu di dinya. Saha kitu nu masakna? Abdi. Bruh. Ojeng, Ayo Bu. asa haus abdi oge. Enta ieu seutik. Ya, Nah hani ngewarasaan sai teh. da ngahaja meulin lagi nu tawar. Lah eta ari barang beli teh sok ditawar. Jadi we tadi bare gula. Lain teh dibere gula, tama emang eueuh rasaan we. Atuh li ngomong kana boga warungna. Oh rasaan gitu. Ih, eta mah ti dituna ge geus eueuh rasaan, Ibu. Berarti kudu komplain ke pabrikna. Eta mah ti pabrikna oge teh dirasaan. Berarti nu gawena nu teu areucereug. Lain teh aleucereug, Ibu. Emang eta mah produkna we nu teh dibere rasa. Nah, ama kita dibere rasa, teu bogoh euy sugan. Ibu mari ngomong sok anu lain-lain. Nah meuli naon deui kitu? Teu meulina naon kureta hungkul. Ari biasana meuli nu lain-lain. Ngomong jeung Ibu mah sok matak lieur. Lieur mah nginum ubar, lain nyalakeun batur.